begitu di dieu maung paeh langsung sujud da tawali ka Tuhan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah kamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan Tuhan Syekh mah lah coba aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuhan Syekh yeuh barang datang kadinya turun tek paeh mah ceuriknya na cek Tuhan Syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasombongan kula kajahoan ieu mah terserangan kula baukon balikna jauh hirupkeun deui we hirupkeun deui tawadukeun hate kata rek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun dalam mau nguskeun Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah aduh maksudnya geus lempeng biasa gitu tinggal nembakeun doang Masya Allah nyana ngajrit Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Allah Tuan teh boga wali Tuan teh boga wali Gusti ngaran Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna dengan karomah Tuan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal konyana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada deuh ngagoler teu kacaritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang Nai datang di pakampungan anu jauh wagila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh dia teh cara bakiak nu kula ka dieu satu jamaah ribuan karita kaget keke datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina eta lah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah Masya Allah iyalah Tuhan Syekh mentak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsai nyuai teu bisa ngabom makom Tuan Syekh Abdul Qadir aman we kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat kadarinya asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot ku kepala tentara Amerika akhirna lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ulah haram sia mah haji ka mana aing anak lah ka ditu juga aya di ditu di mana di ditu orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu
bebeja dengan anak korengnya dengan birit biduan teh hese dah waktu ilah Tuan Abdul Qadir Masya Allah karomahna nu pohara jasa eta teh jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula etang ke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat. Ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Abdul Qadir saja leba anu pernah liwat baik majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang. Saya kan paminggu orang dekin majlis tuan saya geus teu kudu zikir lewat cukup enggak segitu doang beres. Saya kurang aing liwat doang dititah lagi asal ke aku murid geus beres. Ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa. Ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ke Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunana 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka. Bapak mana pernah non gitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kulan teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kulan teh henteu pernah nya nama pernah waung teu henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyahoun gawe naon bae teh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama aduh istrinya naon itu pantas karena neraka gajian Tuhan saya tapi tetap banyak dulu di neraka aku nyeri jasanya na digodok ancul-anculan tanuh nu panas di betuasa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ke majelis henteu nya nama liwat bapak pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tunggu adalah langsung nyana sholat gitu sholat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangyalametkeun mang anu tak nu anakna bebeja kabeh salametkeun Gusti cak Gusti pantama lain murid ya nyana jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti Janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid. Waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun nanti kos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui geus aya di sisi neraka ger ge alhamdulillah rabbil alamin bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu waduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah tah tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae boh tuh komo urang mah poe minggu liwat atuh geus murid be pokona mah geus nya teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta tapi geus diangkat. Ya Allah komo urang mah cinta ka wali Allah subhanahu eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya dia teh jor bae sia aing karasa sia geus modar sia kitu bae ulah hese ulang mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah geus jelas dina Al-Qur'an ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kitab nangis jelas jasa eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah percaya ka aulia-aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Oh karomahna geus pohar jasa Tuhan saya jelema boga anak hiji-hijina nya kasep nya pikarespeun
manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna acak-acakan di dahar ku laut, inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti Klebo peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh minta disalametkeun anak abdi ya geus baot papan kumaha cenah teh geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak aya kos gituan teh sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh ieu nu datang ka Tuan Syekh nu barodo pinter masa tuh kikitu aman bodoh anak hiji-hiji keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maot di laut haju hayang hirup deui kumaha sih hayang hirup deui geus maot menta bayi mencoba ka Allah maksa pamentak aya geus geura balik bae tuh ka itu geus aya di mah aya geura balik nyana ka ieu mah bang di deuleu hiji can aya nyana nungguan balik deh ke Tuan Syekh Tuan can aya cekeunna di mana can aya can beureum Tuan Syekh geus kira ka ditu balik aya ge datang ka imah keneh Pak datang deui Tuan sok halalaga abdi atuh ayeuna kaya aya ke atuh iki mah pan bo abdi lah itu bisa tuh itu bisa sih kaya itu bisa tuh nges tuh bisa karena cenah geus geura balik ulah segala laga ye hati lu ieu mah moal cet geura ka ditu geura balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya di ngalalaga Tuan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah je isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah ayo saya hirup gue lagi teka arti gue lagi jadi hirup deh gue dia Masya Allah ditangkap ku mana luar biasa tuh asa ngimpinya bebe jaga Tuan Syekh kuba ayah geus aya mah geus segera balik ka ditu lain gitu eta Tuan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal ka harti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuan Syekh ngajungkel ka Gusti Allah hartina Gusti si ieu masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kari naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare atau mungkin aya kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu kaluar saeutik berhentina inget ka Gusti coba pangnegorkeun naon tetep nyana ceurik can dibere jawaban nyana ngajungkal sujud ka Gusti kasalahan naon sampaikeun ka lambat tilu balik eta izin abdi ya Allah ya Rabbi wali Allah datang ka kos kitu urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna okos lalagaan okos pohara mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu eta teu percaya sebenarnya mah jakaromah teh atuh dihandapkeun mukjizat Kangjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae urang kumaha istimewana leuwih ti istimewa hese nyaritakeunana tuh jatuh bulan teh kapan datang ka Kangjeng Nabi belah dua maca syahadat nu hiji asup ka dieu nu hiji asup ka dieu kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kangjeng Nabi naik deui ka luhur bulan tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae oh sihir tama deuk kurang kumaha deui tetep bae sihir komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah teu dibukakeun pintu mata hatena mah tuh hese bae geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sungutna nah
beneran ya iya karomah ya soek tak karomah tak praksi beneran deh kos gitu nah ini bisa oke nih enti takut diuji cina ingat tempuhan aduh hese itu percaya ya sudah pikiran batut urang baik percayakan ke Allah percayakan ke Kangjeng Rasulullah percayakan ke wali-wali Allah jangan selamatan orang beres jaloba jasa ke rumah Tuhan Syabdul Qadir mana tidinya malaikat turun malaikat bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan turun malaikat naon malaikat di alammu itu lain aduh harapan kos kieu we selamat datang malaikat iya dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini waduh dari Kronjo ya tuh lain kos gitu siapa nggak bayangkan teh kos gitu lain ima di alammu itu di alam zahir asup kurang ke alam batin asup kasir gaib ngaranna leng kapanggihna di ditu awakna di dieu ai hatena mah di Cikupa di Masaruti eta gaib-gaib blon mah nah ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah kumaha moal kaharti ku urang mah kahartina model tadi urangna di jero masjid di luhureun sajadah ai hate urangna di mall eta kan taharin teh Gus ya kaharti jatuh mah aing pagawean aing jangan kos gitu atuh eta lengan nyaba ka mana panet datang atuh jelema nama di Cikupa di luhur sajadah bagus di sajadahna kunaon aya hatena di Bandung eta nyaba ka ditu cak Allah salat si kos kieu masih salat sia keur di hareupan gua aing hate sia ka mana nah eta ngaranna nyaba da ieu mah diolah ruh teh ya diolah batin teh ruh saenggeusna diolah bisa keluar truk bisa ngobrol urang jeung urang aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 mendagang Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema di ditu aya di ditu aya di ditu aya di ditu aya hayang bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh iraha tadi magrib ye di aing ye di aing 40 ngaku kabeh puyang kabeh ieu mana nu bener urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah di kanu ngoran di kanu kolot ya enggak cumpon kabeh sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh ya Allah ya Rabb tagihan ke malaikat di alam itu si gade boleh cara tadi sesalaman pelukan waduh udah lama bener gimana transaksi nih kita malaikat transaksi segala pabrik segala naon nya nama anti dunia geus kapanggihna urang jempan malaikat mah lain lalaki lain awewe malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kangjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih aduh leuwih luhur Kangjeng Nabi mah lantaran Kangjeng Nabi mah tina nur di damelna Tuhan Syabdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kangjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kangjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuhan Syabdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuhan Syabdul Qadir kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuhan Syabdul Qadir jeung Kangjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dia kadeu hendak bareng geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat tetep malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadul oh tuh wih mantap jasa nu mana baju berem eta emang mata sinden mah kos gitu
Abdullah bin Umar mah mata itu mata malaikat atuh kadel ya Allah. Bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril. Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam. Bangun teu bungahan teh biasa bae. Barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak. Aduh pohara jas. Diatur salaman ku Allah. Aya ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente. Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuhan Syekh. Begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikan ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikan ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkan seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kedua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakara nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imam. Kok kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah. Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan. Eta wali geus gaingna doa kos kitu nya. Atuh bacak laon Gusti teu kudu make malaikat. Atuh langsung bae sih jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjaun pan karituna kun fayakun. Kok bisa kos kitu sih? Cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula dek ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah. Aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat. Kan mantap urang deh sarua bae sagede Tuhan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah. Allah na tetep make syariat ngadamal bumi langit. Padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Genep poe kan peuting. Fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Tah, itu bisa teh Gusti Allah. Jadi. Tapi kan teu kitu. Tetep aya perwakilan-perwakilan. Tukang nyebut nyawa Israil. Tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril, tukang gitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya. Aing geus ngabogaan wakil. Oh, hampura atuh Gusti, abdi sogol ka Gusti Tuhan Abdul Qadir. Ieu abdi mah hayang nyaho be segala rupa gengan hampura, tetep nganaga hampura Gusti sogol. Tak itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantap muringkak bulu karomahna. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di tareangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditonton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan musapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit dikabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cek na hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku laut waingan jutaan lauk coba teu eureun terus sing beletik kadi lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang wah tong geus mantap birat lauk geus sebab dek diganggu ku urang mah
ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh aya waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nu mantak asal datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging dek sapitah dek embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka tuan syekh begitu nyaba ka tuan syekh datang ka dieu maung paeh begitu di dieu maung paeh langsung sujud da tawali ka tuan syekh hampura sebab naon nu mantak maung paeh ieu boga rasa takabur jeung tuan syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuhna naonan tuan syekh mah lah sampai coba aing deuk didatangan kos kumaha sih teh tuan syekh yeuh barang datang kadinya turun kek paeh mah ceuriknya cek tuan syekh teh ieu deuk dipaehan terus apa hirup deui hampura cenah kula kasombongan kula kajahoan ieu mah terserangan kula bawa balik na jauh hirupkeun deui heh hirupkeun deui tawadukeun hate kakarek tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun deula maung geus kieu atuh ulah kitu cenah maung ulah hajuk wari mah bangun buringas kitu kula paeh tawadukeun deui makin tawadu maung bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haji urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil oke selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Barzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureum ieu aduh ya Allah ya Rabb ya wewe datang ke dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul panasaran datang deui ke dokter nu lain periksa deui tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak mendatang ka kula mah gampang pegatan sia kawin deui coba jeung nu sejen boting salaki sia letoy coba babari orang dokter lain naon lain itu tapi jangan mah datang deui ke dokter cek dokter diputus tetap mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak bisa babaraha tukang urut datang loh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia itu bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuan Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nuntut diijabah sebab nyana mah hirupna ieu yang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh henteu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajeun nyana mah teu dahar kos urang persis
Perancis dasar ya Allah etalah mementingkan batur orang Malai atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ya abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Ya tungguan. Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholat dah langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bukan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu doa pohara aja sih abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat bisa deuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali kalima kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deh ya tuh terus-terusan jangan doain guys penjakan gak tahu diberi anak gitu tuh dulu di Lauhil Mahfuz barang di dulu 7 anak sebab siapa sih gak doa deh 7 kali gak doa 7 kali diberi anak ngan bejakeun sing hade gitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipiceunnya muhun tuan alhamdulillah sakialang setelah diberenya sabar nama anak ngan dah balik we ka imah langsung balik ka imah nyana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneuh 9 bulan borosot ngalahin bungana luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tuh geus segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki ngeunang 40 poe reuneuh deui terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh
langsung gendai orokna lalakinya kasep luar biasa. Wah urus cek Lansari urus minang 40 poe renah deh. Terus beta mari datang ke 7 bunga tetap jarak ke bunga. Alhamdulillah cek jana bu pahara jas ngan nyana bari kieu be ayeuna mah berarti lain doa tuan se ayeuna loba kieu mah mun hiji mah berarti doa ayeuna mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran tuan Syekh tetap encan terlihat sebab mah anu kejadian zeknyana datang ke 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus lain doa tuan Syekh langsung aditakeun leng nyana ieu pinsan begitu pisan ngadangi suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih paeh kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu. Wah beda cek salaki berarti ayeuna aya di mana mah ieu leng-lengan ya. Leng-leng emang tas di mana? Jagina tas di akhirat ambo jawa amat lalakon. Tas di akhirat segala. Ges diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pinsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup gajajar kabeh 7 cek salakila tu coba bae tingali tama mayit saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah uluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus haju kula ge pinsan pohara jasa cenah aya naon ya salakina langsung mamawa liong tineng mati tuan sete ulah ditoler-toler coba pakai heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pakai dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka tuan saya bejadi bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat teh babejanya terus dibawa ka tuan Syekh bebejanya bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah 2 bapak 7 berarti ieu seolah-olah lain doa tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek tuan Syekh pamenta ku pohara siapa tuan Syekh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawali aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing
jaga mijakeun ketua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dipun pohar aja saya ya Allah pernah kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung babari teh maksud gitu wa teu kudu maksa tuh si asal boga duit mah nyandung ka ditu bener nyandung beneran berarti doa aing dijabah. Ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomah napo haramat lamun daek kaula karomah imun daek geus moal kawadahan ngan kula membung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum kak mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mih ke karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari taubat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya atuh supaya kelihatannya atuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat salat dul asar berangkat salat dul maghrib berangkat salat isya berangkat salat eta karomah lain leutik-leutik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boga karomah boga eta mah pohara sama tetangga orang mapan bo dibarahan baik ku pemajikan aya anakan mah terus ngan dibarahan baik ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah tah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantak ulah cek dicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi sorga ente loba jasa Masya Allah lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun
tuh jadi karyawan. Ulai dahar gembul gawe embung, ai pakai hayang bagus, imah hayang bagus, ai utaha kedul usaha. Dititah ku Kangjeng ai beki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untung ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jam beureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos gitu kita teu berkah aja sok kasinggungan ya lo mate atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk. Aduh Gusti Allah. Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang, mawa patik, mawa golok, mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung, ka leuweung. Nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ke pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku nyana. Masya Allah hebat. Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah batur mah 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager upamajikan kan ditegor kak pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual punya bawa kuda ke pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema tuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek ieu mah nyumponan panazaran kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana
gitu biasa kira teh. Harga kuda nawa dimurahkeun ngan kudu sapaket jeung ucingna 800 saketa. Aduh, jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masan murah-murah teu laku wallahu a'lam. Teu mungkin saketa teh cek pemajikana ya salah meureun nawarkeunana ade kukula ulah urusan kakak urusan neng aja bisa teu laku gitu atuh wallahu alam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku nama ai ieu nama ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jan. Tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mere ka masjid anu dek mere ka majelis anu dek mere tah baekeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon teu jadi teh balik deui tah ka resep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ya aing asana isuk ya nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering aja pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jae Firaun ya teh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat mah fisik Bah Haji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus mah doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu. Nah keur gering mah bener letik dunia teh letik biasa nanaona agak balik dibawa ke mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro nanaon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan mak aya singgir kenapa kemai geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka ulah sok kabohongan diri ka lah atuh geus bae narima sakitu ayana geus jawaban mencari jawaban mah kan orang atuh lamun indah so teh aya jawaban ieu urang seri itu seri orang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna ai sepihak doang mah atuh caka majikan anu geus lah bener tah dunia letik ketika gering nangkarak keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakit na ieu geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jangan ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun tukang urut geus teu sanggupeun ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang sial udah badak lamun urang alayan nu paeh ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun abah penyakit naon yuk penyakit anu ye tetangga kula ge penyakit kos kieu paeh kadenge kan kunyana goblok teh budak usir
jadi nele dunia nanaon dah urang ya urang dibere para rakyat angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang segala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang lah kaditukeun urang borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toilan cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah geus ka ditu paling cek Haji Pen di tengah ditu teu hayang sebab geus harpat. Nah iya ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusaha nu itu ulah kusaha sehat deui mah beda gergering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho bih pohara ridho itu tos sebab jana teu butuh. Nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh. Nah kembali deui ka aslina nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat hirup keneh daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh-sodakohkeun pake syiar-syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindeu ka nyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapedah bae ge beuh atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran nah mau itu kinayah mau tambang mau pedang nyeangan kayu bobengket kemudian panggul jual berarti berdikari lah berarti kurang mah teu kudu kieu teu kudu dek neangan kayu ka anak wari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia di borgol kajeun ku pake janu bogaan eueuh ku anu dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas. Atuh teu jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna. Ge aing ngojek mah seuneu ngan leutik lah seuneuna. Ai dut-dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire dutna mantep nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui ajeuna kok teu direm ka tolol nu diboncengna aduh masyaallah ai ditanya teh kula mah sedekah susu becek ya tarolol kabeh ge wa anna may yaf'alu dzalik sajana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yasalahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeulna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta ka nu sugih Allah karim kiai-kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat henteu kudu hayu amalkeun sabisa-bisa
Jangan tergantung ke pondok bagus, majelis bagus, ilmuna bersihan. Coba ge kajen ngalalampar masalah handapeun tagal kayu cara kidakok seh dakok bae. Nya da mah handapeun tagal kayu bae geus nya mah gaeuh. Jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3. 3 4 hiji kaluarkeun. 4 hiji kaluarkeun. Ulah hayang loba. Yang mengariung titah tausiah jelemana aya 20 ya majenalah orang atuh ngariung beja sarua bae niat geus bagus kalau anak balik bae lah teu kudu tausiah ieu hayu bae tausiah sarajan saetikan ya Allah tapi amplop mah angger kan jageuna gari lain mah kadang-kadang ge Masya Allah karim gerada batuk ya kena seetik ya. Ayo keluar tadi nyong ngajak jerek bae belah ditu. Cak urang dinya tek batuk beneran gitu. Eta teh maksudna naon? Maksudna saetikan kurang giat, lobaan giat berarti geus lain lillah. Geus lain lillah, masyaallah karim. Hese urang hayang lillah teh hese jasa yang lillah teh lain lalagaan hese Allah kadi sawaun autahul masul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus rajul allazi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah berte lain hiber apak-apakan kadeuleu ku urang ditongtong Haji Pedi bisa hiber atuh ditembak jelema lain yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah iyalah wa huwal insanul haqiqi asli na manusia eta urang mah kuari campur-campur kadeuleu ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kabut teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dasar teman saya di aku kok kebo ku sapi di aku ketika orang aku jelema bahwa saya adalah manusia kebo seserian datang ka ompong kebo ge yang serikeun jelema ngaku jelema sia batur bae teh jahon aing menyaho sarua sia jeung aing nyatuan malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae cakep bae emang aing teh yaho aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeulna ku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing terus ke gedung-gedung ngopi gedung-gedung nyusu aya nasi goreng nasgor terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah terus bae penting saeutik bae Indomie di endogan ngambo atuh sia mah leuwih ti aing sabenerna mah sia mah kakak aing cek kebo urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh jahoreganan jeung kebo teh kakak adi jeung sapi teh kakak adik kau masih eta mah betul dia dianggap kerajaan aku kebo inilah atasan kita
wa huwa habibullah azza wa jalla, kekasih Allah azza wa jalla, bahkan mahram Allah, bahkan papanganten jeung Allah, bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah, berdua dengan Allah. Masya Allah, urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka-11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uh. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisuh. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna. Masya Allah, kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan lempang, siga urang diuk, siga urang ngomong, siga urang katangerang hayang, siga urang Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin, di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi, dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuzna kita milik cocodot. Tuh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Mending dikaallahkeun. Ketika urang bisa ngallahkeun, maka uranglah mahram Allah. Artina mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah, eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah, eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah gama gola bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Eta lah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliaullahum araisullah. Eta lah panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus pala ya'riful arais illa mahramuhum. Udunya ka panganten kecuali mahramna. Wa hum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran, ditutup make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Nun ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta sok ingat ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babatur ada dokter, dok saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui anu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol sukuna geus teu meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah, tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditonton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah sementara tangannya di borgol?
kaki jadi borgol, tapi beliau bilang indah nih ya, senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band. Kieu bae ngalamun jasa ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter, dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang, bisa terbang kemana saja dia mau, ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka, kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu, tetapi hatinya terbelenggu. Nah, iyalah potongan-potongan anu termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh. Dagang besi teu maju terbelenggu. Takut diturunkan tahta kita, terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi. Etalah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber. Awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seseriat. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila. Dokter ikut gila. Dicek. Bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus.
darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi nyana gila-gilaan. Tisaeutik di zaman baheula model kos karar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi nanek gila-gila jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh. Aya nu cicing bae. Aya anu teu puguh nu dirasakeun. Aduh, sia naon nu nyeri. Nu nyeri. Atuh ado-adoan bae. Nyaho. Aduh. Seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila. Dianggap jiwa anu meuli. Tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayat ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah. Karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayatlah ka ieu geuning. Aya salah sahiji nu dilayat. Jangan ngedeng bae kiai alhamdulillah ngaran geus dia biasa bae. Tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, kula ge bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajahoan ku bangsana deui. Kula bang ngalayat aja pendek gering nyaho di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tah ieulah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Da awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Tuh masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan gue si awak aing. Waktu beredahar dan urusan sia sama awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran mana anu setengah edan mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeuleu edan kabeh. Asli. Di zaman akur bae jaweur di jiwa na edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsi la yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nyana. Innallaha kitu la yakhfa 'alaihi syai'un. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neuleukeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Ku urang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neuleukeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah nu selalu urang dideuleukeun ku Allah kok urang teh berani-berani WA-an. SMS-an hanya orang-orang goblok. Jadi ditelepon ku Allah masih weaan kan ya mah. Tolol. Jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon tuh. Teu pernah nundutan, teu pernah sare.
urang teu pernah teu dideulekeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah nu kangan Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu, di hatiku ada bibirmu goblok meureun. Belahlah hatiku cek jangan kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajian teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae eta mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indah nia. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Sok ya. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ka mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Eueuh nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi horeng keur jadi mahram Allah. Tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah. Hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan. Orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Iyalah qulubul asyikina laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nangge di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram. Jumat di Masjidil Haram, maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha. Nanya ke kiai-kiai nu sejen teu jauh. Ayalah seorang kiai Indonesia. Coba tanya ke Kiai anu, Kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir, pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya. Sekali dua kali itu bisa. Oh, karena maka sumpah wallah saya pengen tahu. Oh, kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin, di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah. Itulah udah ada ditungguan baik. Masya Allah. Aya ngarupa aki-aki tepi karsepe janggotan lain si iyo. Oh. Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung kujana cek kewak sasalaman. Bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan. Langsung keluar minta didoakeun, minta didoakeun.
langsung kanjeng Nabi Khidir ngomong, kanjeng Nabi Khidir, saya ketemu dengan anda aslinya dengan guru anda, bukan dengan anda. Kok nyahoun? Pesuruh guru anda nyahoun. Eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoun. Karena kamu maksa terhadap guru anda sampai sumpah-sumpah. Jadi yang kelihatan bukan anda, yang kelihatan guru anda. Waduh, jalan. Bukan salah geus lain. Eta waliullah teh seperti kos kitu. Ketika orang dititah, nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah. Nah, kok bisa kajahoan kos kitu teh? Sebabnya nangis jadi habibullah, kekasih Allah, mahram Allah, penganten Allah. Eueuh nu nyaho kecuali Allah, walaupun ditutupan, dibelenggu dan lain sebagainya, tetep bae kajahoan. Masya Allah karim. Wa qala azza wa jalla wallahu a'lam.